Cahaji, Cahaji, Cahaji. Naon cek? Cahaji, aya duit Cahaji 300.000. Abi minjem Cahaji. Tapi engke dibayarna lamun gajihan minggu hareup. Soalna gajihan minggu ayeuna mah beak Cahaji. Naha lainna kamari euceut teh karek mayar hutang. Naha ayeuna dek minjem deui. Keur naon cek duitna? Keur mayar angsuran baju Abi Cahaji. Abi poho can mayar angsuran baju Abi. Cek. Geus nyaho penghasilan urang teh pas-pasan, tapi gaya hirup teh embung dikurangan. Batur nyokot ieu, miluan nyokot ieu. Batur ngahutang itu, miluan ngahutang itu. Jadi ceu urang teh susah teh lain karena nasib, lain karena takdir, tapi urang susah teh karena disusah-susahkeun, dijieun kesorangan. Matakna ceu lamun urang aya duit leuwih teh ditabung, lain dihurah-hurahkeun, lain pas aya dibeakeun. Eta keur ngajaga urang lamun keur kaayaan susah, lain lamun aya nanaon teh minjem ka tatangga. Lamun tatangga boga duitna, lamun eueuh kumaha? Cahaji di dieu teh jadi tatangga euceut teh lain diciptakeun keur jadi dana darurat euceut. Meni kitu pisan ngomong teh Cahaji mah. Padahal lamun nulungan tatangga nu keur susah teh berpahala Cahaji. Iya ceu emang mun urang ngabantu tatangga nu keur kasusahan teh berpahala. Tapi nagih hutangna eta nu dosa. Leuwih hade Cahaji teu meunang pahala daripada ujung-ujungna jadi dosa. Barina oge nya ceu lamun dibere nginjem duit ku Cahaji saminggu dibalikeun atawa sabulan dibalikeun eta masih mending. Ieu mah sampai ka berbulan-bulan kalek dibalikeun. Eta oge ngadogan heula ditagih ku Cahaji karek dibalikeun. Cahaji males ceu ribut jeung tatangga, jeung geusna kumaha urang ribut jeung tatangga jadi bahan caritaan. Ujung-ujungna Cahaji jadi tersangka. Padahal Cahaji nu jadi korbanna. Tadi Cahaji teu bisa nginjemkeun ka Abi. Hampura nya ceu. Lamun euceut tadi nginjemna karena beas-beak, karena beak minyak atawa beak bahan pasakeun. Cahaji bisa nginjemkeun, tapi lamun nginjemna keur ngalunasan gaya hirup, hampura nya ceu Cahaji teu bisa.